Komo ayeuna ngaji ihya tafsir Quran. Efek dengan ukur ngomong unggul. Engke bakal ngahujah. Quran teh lain nyalametkeun kalakah naon? Kalakah ngahujah, nyarekan ka urang. Tak diponis ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu kulluhum halka. Sakabeh manusia bakal cari laka, kabeh cilaka. Man aya nu diistisna nu diiwalkeun illal alimun, terkecuali jelema-jelema nu berilmu, moal cilaka. Efek teh anjeunna nyusul deui kana cariosan eta. Kumaha? Dau anjeunna wal alimuna kulluhum halka. Jelema nu berilmu oge, ulama oge cari laka sakabehna. Ieu dawuh Kangjeng Rasul ya lain cek urang. Tapi kumaha illal amilun. Angin jalma-jalma nu ngamalkeun kana ilmuna. Efek teh urang efek teh wadah urang bageus ama tuluykeun deui wal amiluna kulluhum halka, nu ngamalkeun kana ilmuna ge sarua cari laka. Dawuh Rasul illal mukhlisun, terkecuali anu ikhlas. Ada ikhlas tekan hese ikhlas. Mata kumaha ayeuna mah urang wayahna we teu meunang eureun tina ngaji we tuh. Ulah kieu aduh ieu ge can kaamalkeun alah. Tah mah alasan sia mah alasan aroream engge apa. Ya, aduh abdi teh da bade ngawas ge anu itu ge can kaamalkeun babatok sia. Modus sama. Apa modus? Gitu.